Gancang atau Kang Lembang teh. Piye pisan. Aduh, ripuh mang euy. Ieu dudungan meni teu modal pisan mang. Kesel ripuh kalau ukur ajak ambekna mang kok kaburu kesel. Ya. Ulah kukulutus. Kukulutus adalah suatu kondisi di mana seseorang sungutnya muncugung. Tuluy ngocoblak teu eureun-eureun gara-gara nu dipikahayang tidak sinkron dengan apa yang dipikahayang. Dah ngomong naon ieu teu jelas pisan aing mah didengekeunanagan. Nya pokona mah hirup mah ayeuna mah sing sabar Kang. Ayeuna mah dijalani be naon ieu pagawean urang ayeuna. Heut mang lah. Hirupna kudu jiga tihang listrik nyongan. Lempeng, jangkung, teu gede hulu. Lamun anu nyerenteng, modar ka setrum. Geus, ulang ngeluh bae. Tempo eta dina buku, saha bae nu kudu ditagih. Gening kosong Kang, mana tulisanana? Sebenarnya sih katalar mang. Dadatana mah dari rongsok nunggus puguh anu macet bae tah. Jeung soyo ta eta sakitu datana mah. Tulis bisi po, tulis pulpen. Kita mang kenaon mang? Har atang nu mawa. Oh heuh. Poho mang. Masalah nama bisa anu rungsing kan dituna. Kalian bae sekalian dah. Oh, geus pulpen gedekeun pulpen. Buat teu ka bawah mang euy. Astagfirullah, iya merentah dina kantong eta jaket. Yuh. Mana apa Kang? Mau celana dalam soek itu keur naon? Oh urus orang meureun. Pulpen, serius ya? Euy. Aduh. Kumaha tuh ieu? Ingat arana inget Lin. Kata lagi lah. Ayo atuh, pagadekeun. Ayeuna mah langsung ka si Dede rongsok bae. Oh aya nu kaliwat mang. Anu Ruhendi. Oh nya, kade pota. Bagadekeun kacamata. Tuker lain eta ta Oh ieu. iya. Palingan poek teu ka deuleu. Ayo. Yuk. Ya lain tadinya Kang. Kamennya Tadi tuh. itu. Oh. Dengan saha ngalangan jalan, puas kapan labuh? Oh. Mulus. Rek naon sih ieu? Buru ya rek mangkat deui. Jelaskan Kang. Jelaskan. Kieu ya. Aduh. Iya Neng maksudna teh. Megat Neng teh sana sebenarnya naon Neng? Bade tumaros. Upami Neng terang. Dede rongsok mang. Tah, Neng eta leres terang bumi ada rongsok teh Neng. Ka dia ya nempona ya bangetna ge diharap. Oh Neng. Kehandap. Sade Kang. Anu Iswoyo. Oh, Iswoyo Neng. Terang teh. Apa? Sade. Ruhendi. Oh, Pak RT Ruhendi Neng.
Tetangga eta mah. Oh, mohon terang. Ayo tuh, anter. Yuk, antar. Tiluan na motor. Tiluan dong. Kita kan enakan bertiga. Bertiga naon maksudna? 2 in 1, Neng. Ya, Neng. Ulah lepat sangka heula. Maksudna 2 in 1 teh kan lalaki duaan. Neng awe sorangan. Bada di pengker, bada di tengah, bada di payun. Gitu numpakna maksudna. Oh, angkut. Aduh, nemang kokon. Ulang heula pe geura. Ada bisa tinggalin, Kang. Oh. Kejar, Kang. Ayo. Bodoh. Neng. Neng. Hei. Kang. Eureun, Kang. Aduh, capek, Kang. Aduh. Logor, Kang, gitu. Ayo lah, sebenarnya gawe bae yuk. Lempang. Kumaha teh? Anu urang kudu setor aja ya. Aduh, anu hutang baheula yang dibayar lah. Eueuh. Urang kamari boga duit cepek beak pakai bayar bank emo. Yang ditagih kumaha atuh. Payahna be lah. Keheula daguan minggu hareup, mun teu bulan hareup. Tawa tahun hareup. Gitu teh pusat mah panginten. Yo, urang bareto ngajual rongsok. Asna lamun teu salah mah 10 kilo setengah on tah. Eta beusi eta teh mahal, hayang dibayar yo, bayahna yo. Gosok loba alasan teu paruguh. Ye RT lieur jadi lamun kieu. Cik kumaha arek ieu. Can aya teh. Itu orang menang rongsok ke karek saeutik. Kumaha atuh? Kamari boga duit gocap pakai bayar harian. Kebe atunya ngadaguan yang deui ieu saeutik. Wayahna. Oh nya, berarti maneh sana nginjem duit ka urang gocap. Keur basa arek pake meuli pempes geuning pamajikan maneh. Kalapa tagih-tagih moal balik ieu mah. Masalahna Mang Koko jeung si Akang poe ayeuna rek nagih. Bener, Bakal bunyak kieu cara nama. bener. Pokona sameme si Akang jeung Mang Koko datang kudu menang duit. Bener. Carana pamajikan si Dede digadekeun. Bener. Tah, cocok. Mainnya pemajikan orang digadekeun. Atuh pogok orang ke belum Jumatan. Lain benar-benar bae aluk mah mikir. Ya kumaha carana urang kudu menang duit poe ayeuna pisan ya. Aduh. Urang aya ide. Apal tuh toko deket lapang poli? Maksudna urang digawe di toko. Lain. Terus? Kapan bisa belah toko eta teh? Aya heler. Heler eta teh loba parena. Oh, maksudna rek buburuh mat pare. Lain. Gawat kira bajakon kana intina. Oh, muter-muter bae. Sabar. Ye, kapan ditukangan heler eta teh loba tangkal sampe. Sampe eta teh loba beutian. Juang diradut. Juang di kilo dijual. Sampai saha dek? Sampe batur. Atuh eta mah nyolong gitu mah. Tuh aya Nyai. Ka mana Nyi? Balik ka warung Pak RT. Oh, Asih dipikir-pikir dunia tibalik. Lalaki ngegarosip pamajikanana pada digawe.
Aruh gerawe pisan. Si Akang ke mana, Nyi? Si Akang mah karek mangkat nagihan. Aduh. Poe ayeuna bagian setor gak kieu duit eueuh. Aduh, kumaha teu nya euy? Aing mah we dipikir-pikir jelema kalau ngadon nyusahkeun ka urang. Juga kieu kalau kudu nagih we ka ditu ka dieu kalau mane kuat pusing ka urang bagan nombokan we kalah. Tak uyang kalah ka urang nagen. Kumaha sih nya mang euy lah. Sarua urang ge pusing. Kumaha ye Kang? Arek ka saha heula ye? Ka imah teh dirongsok heula bae. Ayo. Oh, ayo. Pokona ayeuna mah lamun nepi ka teu meren bae. Inggang bae. Beres, ayo. Dek. Ini eueuh jelema mana, Kang? Wah mungkin mang. Wah mungkin eueuh. Tuh, tempo. Kapak bieu. Masih kalah kumaha teh nyumput ieu mah. Ayo. Wah, selamat. Aman. Aman-aman kumaha? Ampun, Kang. Mang, ampun, Kang. Yeuh, Mang, ampun kumaha? Nyumput ka meni deui. Aing mah tong dina sasalake kapanggih. Hah? Kumari, Kang? Tong oge kapanggih ku urang mah. Kan eta mah karasa Kang biberiningan berjenggat teh. Woi, Dek, nu meudi, Dek. Wah, Mang. Naon di? Lain, cau kamari di mendi. Oh, di tukangan imah. Yuk gerak. Oh, ayo. Mang. Mang. Benang, Mang. Benang. Beunang, Kang. Siap, Mang. Mendi euy. Aduh, lain kitu. Bawa ka dieu. Hah? Oh, nya, siap. Ayo kalau itu, Teh. Cuman abrak-abrakan tadi ya. Bobolan tuh, wah, pisan talian tuh itu. Siap. Ampun, Kang. Ampun, Kang. Benang, Mang. Bayar. Hutang bayar. Sabar aja mah kudu sabar. Sabar kumaha. Bayar. Sabar, Kang. Bayar, buru bayar. Can aya, Pak. Aduh, kumaha yang geus saminggu urang nombok bae. Sabar. Ini ujian. Hujan kumaha? Buru bayar. Bayar. Geuning. Itu Kang, aya sabaraha? 50.000, Mang. Ya kurang kene ye. Tah, pokona lamun isuk eueuh. Awas. Apes. Duh, warung tutup, modal beak, hutang rawe, gak kieu coba diudak-udak debt kolektor lah, pun sana. Woi. Aduh, kemana Kang?
Nya Kang, pangarasana mah karasa hideung meureun enggak? Ngumput meureun. Ayo. Aduh Kang, ampun Kang. Kang, ampun. Aduh, Ka mana Kang, maneh? ampun Kang. Eh, Ampun. tah beunang Kang. Bang, ampun Kang. Udah. Ampun. Alah, ampun Kang. Oh. Ampun. Geus mang nepi pingsan. Ya. Eta kunaon, Kang? Teu mayar nya. Teu mayar naon di? Setoran mingguan. Kadunungan akang. Oh, Ada. Jelaskeun nya. Ari nyai apa urusan anak? Kang. Mang Koko. Duitna diinjem ku HB, Mang. Kang. Iya ya. Emang. Iya Sampai, ya.